bahaya lamun layang jamu sekali musada dicekel ku anjeun bakal hancur di alam dunia sabab anjeun lain hak pikeun nyekel layang jamu sekali musada diberikan support diberikan paksa maju saja salila ieu teh aing teh cicingan rasakeun sia pemnas dikeun sayang kumaha ieu ge ieu cahaya beureum dijamak dening Prabu anu Wiramani ngapoloduh jadi cahaya beureum dengan urisan ka kidul ka kaler ka kulon ka wetan sok maaf mana irancasa marakayangan dikayanan aing rek dalan di jalan ya tak pikeun neangan kesempatan aing hayang layang jamu sekali musada itu muan ku aing nepi ka mana curik sampai setan kumawasa melalui mulia tibatan manusia cepot tawala mudah-mudahan calamat mana cepot can diberi ilmu Aisyah Aisyah Parswa kaulah tidak tegeta budak kaulah hariwa penyerenteng itu pukul ieu ti nagara Astina anu dipimpin Resi Bisma dina mangsa ayeuna parantos aya di tapal wates nagara ajar panang di tengah pasmi ieu nagara ajar panang anu dipayunnya Resi Bisma sareng Duryudana Rakana Kurawa anu pangagengna oge Raden Bima kewari nyata padanga bobot ieu nagara ajar Padang anu parantos wani-wani ieu nagara di jero nagara urang nagara ajar Padang ieu kaula Bisma di negara Astinapura gimana? Iya Duryudana iya wayahna lamun aya raja di negara ajar Padang ulah wakan nyintinakan anu teu hadir urang ngobrol heula timbalan yang urang ajar siapa
mangga babat sahawai anu wani-wani galungturkeun mipawa jeung komara negara Hastinapura. Duryudana eyang hadir. Kurang basmi ku kaula ya. Manusia kesayangan Pangeran Tulang Pungkasa. Siapa menang? Duryudana. Mana raja na yang anu ngaran Prabu Wiramanik gaya tadi Duryudana. Kurang payahan ku kaula ya. Tenang candatan. Mana Bima kadieu adiaka. Padahal membuai serangan ya. Di negara ajar padang dampak boy. Ulah gitu Bima. Persaya ngan urang teh kudu bersatu. Tingalikeun persatuan jeung kesatuan di negara. Iya ya. Mangalingi kudu. Sakrata mepung putra mahkota nyata negara ajar padang. Anu kasih bang wirasakti kenek datang mengasa. Pongastina saha ieu kaula putra mahkota negara ajar padang. Ngaran kaula nyaeta bang wirasakti, saktina luar biasa. Pewaris enggak? Kita hilang mati belah mana guru kalau kita ketemu. Kela ngerti? Yai Wira Kusuma, Yai masih singgah ini. Tingali Yai mawa HP gelut na akang ayeuna. Siapa alus akan bakal modern padeh kalakulawa. Aing Wira sakti luar biasa. Saha ayeun aing calon gaganti raja di negara putra mahkota. Maneh teh anak Nyi Raja. Bener, sama nih. Ngaran kaula Duryudana. Dur bedug. Duryudana. Paehan ceuk wae cicing. Ngaran maneh bemo? Alah, aing Bima le bemo. Masa tidak lagi rupanya. Anjeun ngaran Piskota. Pispa goblok si Piskota. Rek naon anjeun geuning? Satria. Pacarita bari. Aing di hayang kamu. Kuat aing hayang leungeun jelema. Tarik ieu cenah. Mau tarik ieu mana? Lamun aing nyerantang saha mereka halangan.